Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mancowar salam dunya anu mika memet kana dongeng Sunda. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangu deui sareng di acara dongeng Sunda anu dipedar di kanal YouTube Mancomania. Pamirsa sadayana, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan. Boh lahirna boh batina oge kitu dijembarkeun manahna sarta ditebihkeun dina sagala rupi mara bahaya. Dilancarkeun rezekina, digampilkeun milikna nya pamirsa. Amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa urang ngeureuyeun deui medara lakon Wiratama si Jawara Gunung Salak. Ayeuna tos dugi bagian ka-8 nya dina lakon Pangeusi Leuweung Balandrang. Kumaha saterasna ieu lakon urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui sasarengan. Pamirsa kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya. Di toel palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami akin rasieun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang ngeureuyeun bari nikreuh, bari hiburan sakantanan bari ngareah-reah seni dongeng Sunda supados teu ical pamirsa. Supados teu kalindih detilem ku zaman, pados tetep aya, tetep ramai, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda urang amparkeun deui pamirsa sama kabuyutanana. Parsamakna atuh sor aya awug bisarwitina mangga kaparayun sadayana prung Jonggala jeung jonggali geus ngoprot ku kesang, tapi benteng angin badai Resi Bagawa can bisa kena ditembus ku jurus bedaug hiber jagal sukma. Jonggala jeung jonggali ngerahkeun sakabeh sesa tenaga jerona pikeun narajang deui. Saduana ngagerakkeun dua leungeunna ka arah dua bedaug anu ngagoler blesat. Bedaug teh mumbul ka luhur, tuluy muih tarik saterusna ngablesat ngadius tarik ke arah Resi Bagawa. Bedaug teh kiwari mah teu mecleng sawaktu ditahan ku benteng angin Resi Bagawa, tapi dua bedaug teh ngambang muih di luhur bari terus satekah pola hayang nembus kana benteng angina Resi Bagawa. Pikeun sajongjongan sapasang dedemit lengkob maut ngadu kakuatan jeung Resi Bagawa. Sarka nu harita nyaksian di tempatnya munina olohok bengong ningali tarung guruna ngalawan dedemit lengkob maut. Teu disangka lamun sapasang dedemit lengkob maut teh bisa ngimbangan kakuatan nu jadi guruna. Ya, Resi Bagawa ngagero tarik ceter. Pecut hujan angin dihembatkeun ngaluarkeun puncratan cihujan anu muncrat ka mamana dua bedaug. Harita maclang sakaligus sanggeusna dihanca ku tungtung pecut. Bareng jeung eta jonggala jeung jonggali oge maclang awakna ka tukang tuluy labuh gugulitikan. Sakabeh kakuatan dedemit lengkob maut teh geus disambungkeun kana pakarangna. Nya ku sabab eta sawaktu bedaug-bedaugna dihanca ku pecut sarua bae jeung eta pecut teh ngahanca ka maranehna. Jonggala jeung jonggali tinggolok kok kutah getih. Lamun seug cenah teu make kedok, pastina katembong beungeutna teh pias kawas mayit.
Jonggala jeung jonggaling uniang hudang beri cumarik jeg tuluy dadalik degan teu bisa nangtung ajeg. Danget dia kami ngakueleh tapi hiji waktu kami bakal ngayakeun balitungan kanjeun. Cek jonggala susumbar saterusna sapasang dedemit lengkop mau teh ninggalkeun eta patempatan sanggeusna mulungan heula pakarangna. Resi Bagawa ukur nganter ku paneutupna teu lemek teu nyarek. Dina hatena mah Resi Bagawa teh muji kana kakuatan dua sadulur kembar eta anu bisa nyieun dirina kudu ngaluarkeun sakabeh kakuatan tanaga jerona pikeun meruhkeunana. Resi Bagawa nyampurkeun ka Sarka. Aya kejadian naon anu sabenerna teh Sarka? Teu ka hidup boga urusan jeung sapasang dedemit lengkop maut. Tanya Resi Bagawa kanu jadi muridna. Manehna teh anak buahna Pangeussi Leuweung Balandrang hayang guru. Pangeussi Leuweung Balandrang teh geus jadi karaman pikeun lembur Ciherang. Malah mah Kang Jamal teh tos tiwas guru kumaranehna. Kumaha? Jamal tiwas? Geudeuh teuing anjeun Jamal. Coba caritakeun sing jelas atuh ngeunaan Pangeussi Leuweung Balandrang teh kumaha eta teh. Darak-dak bae Sarka teh nyaritakeun sagala kejadian anu geus tumi bakal mur Ciherang jeung wargana. Tak kitu kajantenana teh guru, cek Sarka mungkas caritana. Resi Bagawa katempo ungut-ungutan tuluy pok nyarita deui. Hidup sabenerna rek ka mana ieu teh. Tapi ka aya di Leuweung abdi teh sejak kadipaten bade laporan ka Kanjeng Adipati sakantenan nyuhunkeun bandosanana kangge ngabasmi karaman hayang guru. Tapi na samemeh ka kadipaten teh abdi teh bade nepangan heula hayang guru ngalaporkeun mautna Kang Jamal sarengnya ngadugikeun eta carios karaman di lembur Ciherang. Lamun hidup nuluykeun lalampahan kiwari ka kadipaten waktuna moal cukup sabab hidup geus teu boga kuda. Ulang deui weh ka Ciherang Sarka. Tapi kumaha ngeunaan karaman eta teh guru? Urang sang hareupan wabarengan kaula wakal mantuan hidup jeung warga Ciherang. Barina kaula salaku guru boga kawajiban bikeun nungtut tiwasna Jamal anu ditandasa ku eta komplotan. Hatur nuhun pisan hayang guru. Abdi reug pami eyang keur samantosan mah. Hayuna urang miang ayeuna keneh Sarka. Resi Bagawa jeung Sarka lumampah harita keneh nuju ka lembur Ciherang. Panon poe geus sumurup di tebeh kulon. Sanggeusna sapopoe ngarengsekeun tugasna nyaangan sakuliah alam dunya. Wanci harieum beungeut harita teh. Hiji bayangan podas katempo kokolebatan. Ngaliwatan tatangkalan gede di hiji leuweung. Eta bayangan teh kawas setan gantayangan neangan mangsa. Tapi nu anehna bayangan bodas teh katempo manggul rancatan tanggungan dina tak-takna. Neukeun lumpat tarik kawas di udag jurig teh taya Lian Wiratama alias si Jawara bajigur sakti anu keur lumampah nuju ka lembur Ciherang.
Saberesna Wira nganterkeun kulawargana juragan Dewana ka tempat tujuanana. Wira teh hamitan pikeun init ka Ciherang. Ingat kana amanat ti guruna yen sakabeh elmuna teh kudu diamalkeun pikeun ngabantuan sasama. Oge pikeun nanjeurkeun bebeneran sarta ngabasmi kana kajahatan. Wira teh jadi boga tekad anu kuat pikeun ngarengsekeun masalah pangeussi leuweung Balandrang anu keur ngungkung sarta ngawasa ka lembur Ciherang. Kabayang harita dina sawangan Wira, Ratna ngalupas dirina bari jeung berat hate. Sanggeus Wira janji hiji waktu bakal ngalongok manehna ka karak Ratna teh daek ngalupas Wira pikeun indit ka Ciherang. Ceuk kateranganana laksa badigana juragan Dewana. Lamun hayang gancang tepi ka Ciherang teh cenah Wira kudu narobos leuweung di belah kaler. Ke bakal manggihan pertelon tuluy ngambah jalan anu ka belah kenca. Eta jalan anu pangdeukeutna tepi ka lembur Ciherang. Wira terus ngablesat lumpat, sangkan teu kapeutingan teuing sawaktu tepi ka lembur Ciherang. Teu lila jog anjog ka sisi leuweung. Bener bae teu jauh ti sisi leuweung teh aya pertelon. Aya jalan anu rada lega anu bisa diliwatan ku dua kuda atawa ku kareta kuda. Tapi tiara sejen oge katempo mucunghul dua urang jalma taya lian Resi Bagawa jeung Sarka anu sarua rek nuju ka lembur Ciherang. Ningali aya jalma nu make papakean bodas kawas anggota pangeussi leuweung Balandrang, Sarka ngaharewas ka guruna. Guru, eta jalma teh sigana baturna dedemit lengkop maut anu rek males ka urang. Sarka tetap tapas sini deui langsung ngalugas badaugna. Dan tapara deui Sarka teh langsung nyebrut narajang bari ngahembatkeun badaugna. Wira ngagebeg reuwas sabab teu pupuguh ditarajang ku batur. Ke heula kisilah. Tegugur teu angin anjeun narajang kuring, tapi Sarka teu madulian kana ucapan Wiratama manehna terus maju badaugna ngolebat tarik naker. Atuh Wira gancang ngecageun tanggunganana, dua leungeunna langsung ngawangun gerakan jurus ngarawel centong ngeusian gentong. Leungeun kencana ngaheumbat rek ngarawel badaug Sarka, sedengkeun leungeun katuhuna mangadius ngarah kana beuteungna Sarka. Angin tiis nebak miheulaan kana beuteung Sarka. Sarka ngaranjuk reuwas teu nyangka lamun jalma nu ditarajangna ngalakukeun gerakan anu hebat sarta langsung malik narajang anu kilat. Sarka mundur pikeun nyalametkeun beuteungna, tapi anehna dua leungeunna Wira teh terus ngudag anu antukna mah hiup bret kuriweuh cebrot. Alah! Celeng! Kalayang kedebut. Sarka labuh nangkarak bengkang ti beubeut kana taneuh di hareupeun pisan guruna. Tina bahamna ngucur getih seger. Resi Bagawa ngagebeg reuwas nyaksian gerakan Wira anu kilat sarta ngandung tanaga jero hebat. Leuwih-leuwih sanggeusna apal jalma nu ngarubuhkeun muridna teh si horeng maukur saurang jajakang ora umuran 21 taun. Seret Resi Bagawa ngalolos pecutna. Resi Bagawa geus bisa ngijir sakumaha kahebatan si jaka. Kusabab eta Resi Bagawa teh langsung nyabut pakarang andalanana. Lawan kaula jajaka, ulah ngarasa geus hebat pada bisa ngarubuhkeun murid kaula. Cek Resi Bagawa bari maju ka hareupeun Wiratama. Keheula tahan heula Ki, aya urusan naon ieu teh? Ucapan Wira tekebat sabab Resi Bagawa geus kaburu ngaheumbatkeun pecut bodasna. Hiup wut-wut ceter kelebu.
Angin campur cai muncrat disusul sambran tungtung pecut anu ngarah kana beheungna Wira. Wira kasih mau ge ningali pecut anu bisa nyemburkeun cai kawas Cihujan jeung angin anu ngaglebug tiis. Wira gancang nyalurkeun satengah tenaga jerona kana leungeunna pikeun newak tungtung pecut anu harita nyamber ke arah dirina. Tapi pecut teh gancang sarta hese pikeun ditewakna. Tungtung pecut teh kalakah ngacelebet kana leungeunna hiuk jebret. Aduh, Wira mundur 2 lengkah. Leungeunna teu katempo tatu sabab samemehna geus dieusi ku tenaga jerona ngan bae tetep ari rasa nyerina mah lumayan karasa. Resi Bagawa ngahulang ningali pecutna teu bisa pikeun atuan kulitna si Jajaka ngora. Ya budak lain jalma samane ya. Pecut hujan angin aing teu bisa nembus kana kulitna. Budak ngora ulah waka jumawan jeung tadah ye jurus pecut hujan angin kaula. Hiat. Resi Bagawa muterkeun pecutna di saluhureun sirahna, gelombang angin ngaguruh tarik dibarengan ku puncratan cai. Dia dapat tempatan kawas anu keur hujan angin. Wira harita gancang narik napas saloba-lobana manehna ngaluarkeun tenaga inti saepi pikeun andingan nu jadi lawan. Ngaluarkeun tenaga inti saepi alias inti halimun Gunung Salak. Cahaya bodas katempo mancar tina kulitna, halimun ipis langsung sumebar ngabulen kana badana. Jawara Gunung Salak, cek Resi Bagawa sawaktu apal kana ciri-ciri tenaga inti saepi anu dikaluarkeun ku Wiratama. Keheula tahan heula budak ngora, cek Resi Bagawa bari ngeureunkeun puteran pecutna. Saharita hujan angin di eta tempat teh langsung leler. Kunaon anjeun teu narajang deui ki? Tanya Wira. Wira ge langsung ngarobah kuda-kudana jadi nangtung biasa. Kula teh rek tumuaya heula ka anjeun. Nah anjeun anu katelah jawara Gunung Salak alias jawara Bajigur Sakti. Cek Resi Bagawa bari panonan tenan ka Wiratama. Nya, jalma-jalma dunya pasilatan nyebut ka kuring teh kitu. Walon Wira, aduh lamun kitu mah kula jeung murid kula teh salah paham ieu teh. Hampura budak ngora. Sarka sanggeusna apa lamun ditarajang nabi ieu teh si horeng jawara Gunung Salak. Saurang jawara ngora nu keur kakoncara. Tukang tutulung kanu butuh, tukang datalang kanu susah. Gancang sarka nyuuh di hareupeun Wira. Aduh, hapunten abdi teh Kang Jawara, abdi tos culangung narajang salira. Tos Kang, teu naon-naon kuring mah, cek Wira bari ngahudangkeun sarka. Kunaon ieu teh sabenerna tepi ka aranjeun dua narajang kuring? Tanya Wira anu masih ngarasa bingung sabab dirina teu pupugu ditarajang ku sarka jeung Resi Bagawa. Abdi teh nyangki akang baladna pangeus leuweung balantrang Kang pedah. Anggean akang sami warnana teh bodas, teras nembe pisan bieu mah. Kami teh tos tarung sareng anak buahna pangeus leuweung balandrang anu kasebutna teh sapasang dedemit lengkop maut. Walon sarka ngawalon ka Wira. Oh, jadi bener-benernya pangeus leuweung balandrang teh jadi karaman pikeun lembur Ciherang sarta wewengkon di sabudeureunana. Eta geuningan Kang Jawara apal ka pangeus leuweung balandrang anu jadi karaman di lembur Ciherang? Apal ti caritana Juragan Dewana anu ngungsikeun anakna sabab sieun dijadikeun sebab pikeun pangeus leuweung balandrang. Abdi sarka Kang ieu pun guru teh Eyang Resi Bagawa. Abdi teh urang Ciherang asli. Kami duaan teh bade ka Ciherang pikeun yang hareupan karaman pangeus leuweung balandrang. Dupi Akang Jawara bade ka mana? Sebut baik kuring Wira. Kuring ge rek ka Ciherang tujuan mah.
bikin ngabebaskeun lembur Ciherang tina kungkungan leungeun jahatna pangeusi leuweung Balandrang. Aduh nuhun pisan Kang Wira, atur nuhun. Mani asa mobok manggih gorowong abdi teh ngadangu akang kersa mantosan warga Ciherang. Wah iya kumanjangan Sarka, urang teh bakal menang bantuan ya di Jawara Gunung Salak. Anu geus kakoncara kasaktianana sadaya sabebelana ka rahayat leutik. Lamun kitu mah tunam hayu urang babarengan lumampah ka Ciherang. Sumuhun mangga kirasi abdi mah sejangiringan. Geus kitu mah beral tiluanana lumampah nuju ka lembur Ciherang. Dina kayan kitu ti arah hareup rentang-rentang aya seorang jalma ngalenghoy leumpang. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuh namanya klanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh kabeneran ieu. Dede. Aya anu nuju ka dieu itu si Kasep siga namanya. Jeung si Abah tuh, jeung si Kang Sarka. Dede. Yeuh, Kasep, aki resi yeuh. Kang Sarka jarajan heula geura. Mumpung mumpung hanet keneh awugna. Geura awug ibi mah raos kareueut matak dedeyeun pokona mah. Cek para mancoman yagi cenah deuh pedo. Dede. Pelem. Sok mangga jarajan heula. Poha pemiarsanya. Kawujeng dongkap. Ieu bisa ruitina pemiarsa. Ku kituna urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Wiratama dina lakon pangeusi leuweung Balandrang nya bagian ka-7. Cak urang teu neuneun heuleum sieum geus sampeurun wangtuna dihanyuang gesang nalaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Bade ieu heula akina. Bari ngabsen heula tos sononya aya saha we aya mana sauna anu ngacorelat bari meser awug di Sumedang. Maman di Maulana Karawang anu manco ti Dukarna Kang Ode Mulyono di Cimahina Ki Master teh Kang Dopik Abadi ti Kircona Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi. Aya Abah Awang ti Bogor caket sareng Wira ieu mah. Dewya Prianti oge hadir Kang Asep Superman nya di Bekasi teh manco mania Bekasi atur nuhun. Hadir selalu nyarangan akinya. Kituna atur nuhun mugi sarehat sadayana nya. Teteh Nuraini Silvina Dewi oge Kang Setia Budi Kang Prabu Arjuna nya pada manco mania buhun ya 3 pungkur maksud teh. Kang Agus Somanti di Garut nya, Kang Prabu Arjuna ti Banjar, Kang Setia Budi ti Tasik, Teh Linda Imut ti Bandung, Teh Intan Ramadhani oge ti Tasik, Teteh Tami Malihah nya, Palihan Ciamis, Teh Yulina Belia ti Tasikna, Teh Sar Adeli teh Satya ngadangukeun, Kang Rastim Haji oge nya. Kang Didin Saripudin alhamdulillah. Aya Kang Nanang di Tasik. Manahnya tatos Kang Jasum Penamin atur nuhun Kang Darbin Kian ge. Atur nuhun kana tos saladir sadayana. Pamirsa sadayana sakitu heula panginten anu tiasa kapihatur sonten ieu nya. Akina amit mungkur heula mugi-mugi sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna rahayu waluya barokah sadayana. Amin. Akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.